Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu tawaleh mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda Channel nuju di mana we ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung anu judulna Nyupang Munjung Muja ka Siluman Cupang. Kalayan dina waktos ieu teh parantos dugi ka bagian ka-10 atuh kamari dina bagian ka-8 Kang Nana ngajangjian ka Darman sareng ka Nyi Kenoh yen Kang Nana teh rek nyoba-nyoba nembus lurung kalbuna Juragan Darmaji supaya papinangih jeung kajadian-kajadian aheng anu bisa jadi cukang lantaran sangkan Juragan Darmaji kahudang rasa elingna kalayan kahudang kahayangna kanggo kana babalik pikir. Atuh mugi we ieu carios anu didugikeun ku simkuring teh salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana. Kalayan ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka para wargi anu toleh maparin pangrojong ku komentar-komentarna ulaikna subscribe-na muga-muga sadayana salawasna keng rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat kanikmatan kemuliaan lahir tu makaning batin. Mangga para wargi ieu carios urang kawirtatan. Tapi satu acan ti eta simkuring bade ngemutan ya ka para wargi itu khususna kanu namayan ngupingkeun ieu YouTube. Bilih YouTube nanti acan di subscribe gitu nya punten di subscribe heula. Tiasana supados di mana simkuring midangkeun deui lalakon-lalakon enggal tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Atur nuhun kana perhatosanna. Mangga urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astu nama sidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nyupang bagian ke-10 karyana Andang S. Argayuda. Sumuhun kahartos pisan Kang. Namung pan aritos uning ngajalmina mah abdi sareng pun bojo teh janten gaduh kawaspadaan. Darman unggut-unggutan segala caritaan Kang Nana saestuna kahartieun pisan. Ngan keukeuh manehna hayangeun apal kanu nyebakeun Nyi Kenoh. Anu ayeuna geus jadi bojona. Anu nyebakeun Nyi Kenoh mah nyaeta anu bro-broan mere duit ka Nyi Kenoh. Kang Nana teu langsung nyebutkeun ngaran, tapi ku sindang siloka. Eueuh, atuh eta mah dunungan abdi, Juragan Darmaji Kang. Nyi Kenoh mani calangap. Teu nyangkaeun yen dununganana tega ngawadalkeun manehna. Paingan basa rek ngulang dununganana mere duit anu kasida lobana. Nya keun urang warah ku akang. Sugan jadi pepeling ngarah kahudang kahayang kana babalik pikir. Kang Nana nganyakeun ka Nyi Kenoh. Mohon Kang, langkung saya diwarah lah supados tong ngeberung teuing. Darman ngahaminan kana ucap-ucapan Kang Nana.
Sabab naon nu diucapkeun ku guruna pasti kejadian. Nya penting urang gawean. Darman mah tah sarena dienggon anu eta. Lamun teu diajak ngawangkung ku akang ulah nyeri hatenya. Akang rek amal-amalan sugan bisa nembus lulurung kahirupan darmaji. Kang Nana nuduhkeun enggon jang ngendong Darman jeung Nyi Kenoh. Da Kang Nana mah rek ngamalkeun elmuna pikeun ngawarah darmaji. Urang tunda deui nyarioskeun Kang Nana anu kadatangan ku Darman jeung Nyi Kenoh. Anu peuting harita Kang Nana ngahaja menekung ngamalkeun elmuna rek tembus lurung kahirupanana darmaji. Kacaritakeun darmaji atawa anu leuwih dikenal ku ngaran Juragan Darmaji. Peuting eta Juragan Darmaji sare ti sore keneh. Sabab gayaan alam kacida simpena langit angge bendung kingkilaban ting baranyai ti langit belah tungtung gugur ting gelendung tepati lila breg hujan lir anu dibahekeun ti langit ngagebret dibarengan ku angin anu ngaguruh. Nyedak ka tengah peuting di luareun imahna Juragan Darmaji siga aya anu keur jujuringkangan. Tangtunganana matak helok awakna ngaharelung jangkung hideung buuk gondrong, beungeut pahok, mata bolotot, irungna ngadungkuk sagede terong. Curingkang, eta anu jangkung hideung teh jujuringkangan. Bumi alam ngadadak kinggeung, ngoyag-ngoyag atma anu keur anteng nutur-nutur pangimpian. Jirimna beki deukeut kana anggon anu di jerona aya Juragan Darmaji. Siga anu ngintip-ngintip rek ngalakukeun Rajapati. Peuting ngadadak beki geuman. Sora sasatoan anu teh disilih tembal jeung pada baturna ngadadak simpe. Purinyai kilat pating barasatnya angan poekna peuting. Celeger. Gelap saleser ngabeledag ngarenjageun anu keur sare tibra. Korejat Juragan Darmaji lilir tina pangempianana. Kuniang hudang anu maksud reka jamban. Tapi barang cengkat di hareupeunana aya nu ngabelegedeg jangkung hideung. Saha anjeun? Juragan Darmaji najan keung liwat saking tapi maksakeun tumanya bari arap eureup. Kula buta kalamangsa. Tugas kula rek mawa anjeun ayeuna pisan. Jurig anu ngaku buta kalamangsa ngabarakatak ku sora anu matak soak. Juragan Darmaji kuat gamurungkut leungiteun wibaha. Awakna ngayak-yak leungiteun daya. Bakat ku kasima nempo jirim anu ngabelegedeg hareupeunana. Kehe heula. Kula mah moal samilu-miluna. Kunaon kitu make rek dibawa ku Andika sagala. Nageusieun kasalahan naon diri kula. Juragan Darmaji kacidaruaseunana ngadenge kecap-kecapna buta kalamangsa anu cenah rek mawa manehna tukar rek dibawa ka mana teu puguh alang ujurna. Darmaji manusia gebleg aing teu ditugaskeun pikeun ngajawab kana penanyaan Andika. Daek teu daek anjeun bakal dibawa ku kula.
buta kala mangsa ngomong sugal garihal itu nate bari kerwak kana pigelang leungeun Juragan Darmaji kalayan ngan sakilat Juragan Darmaji di bawah hiberku Malayang ka Jomantara. Juragan Darmaji cacalangapan hayangeun ngagorowok rek menta tulung. Tapi anu keluar ukur sora alawah euleuweuh. Buta kala mangsa jumurelat dembus labirin. Mapai-mapai lulurung waktu. Nyingrai gendalangse anu jadi pamisah antara alam manusia jeung alam siluman. Sakicep oge geus anjog ka gapura kerajaan siluman. Cag Juragan Darmaji diecageun palebah gapura. Nam mantog manusia durhaka, montong palaya peleye, lempang anu gancang ngarah tere anjog ka kerajaan. Buta kala mangsa ngomong bebentak bari sukunana jong bujur Juragan Darmaji. Atuh puguh anu ditajong kuat ka totolonjong. Juragan Darmaji teu bisa majar kumaha. Dengit budi ilang daya. Dirina sanggeus asup ka kerajaan siluman karasana leuleus lir kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Lempang rumanggieung mapai-mapai alam anu maluk mekieum. Najan leuleus terus ngeureuh sabab buta kala mangsa ngagigiring ku amarah. Lamun pareng ngarandag pasti bujurna bakal ditajong. Basa Juragan Darmaji anjog ka hiji pengkolan palebah tangkal dadap cangkring anu semu doyong ka jalan. Bet aya sababaraha jalma megatan rengkahna. Oreng eta teh jalma-jalma anu ku Juragan Darmaji mangsa keur di dunyana disebakeun ka raja siluman. Kabeh pada ngabadegat jajalaneun Juragan Darmaji bari dina leungeunna ngeukeweuk batu sareukeut. Batur-batur tuh jalma doraka si raja tega jalma nu ngawadalkeun urang ka raja siluman meungpeung panggih urang siksa wae ku sararea. Jalma-jalma anu margatan Juragan Darmaji ngajejeleh ku sora anu pinuh amarah. Saterusna eta rombongan jalma-jalma nu tadina disebakeun ku Darmaji teh pada ting beleur maledogan Juragan Darmaji ku batu sagede-gede peureub. Tobat ampun. Juragan Darmaji jumerik maratan langit. Ngoceak maratan jagat. Lain caritakeun deui kumaha nyerina awak manehna. Batu sagede-gede peureub pukbek ngahanca awakna. Berbei getih beureum anu kacampuran getih iblis. Ngaberbei tina sakujur awakna anu raraheut. Akibat dibaledogan ku batu-batu sareukeut. Tah rasakeun wawelas ti aing Darmaji. Sarasa urang anu maledog tarangna cumarita mupuas. Anu sejen bukbek dalengoran deui awakna Juragan Darmaji. Untung eta oge buru-buru dijeuwang ku buta kala mangsa. Terus diseret ngajauhan ti anu megatan di pengkolan. Juragan Darmaji ngarumpuyuk teu boga daya. Tapi keur kitu teh ngan habak we bujurna ditajong deui ku buta kala mangsa. Tolonjong Juragan Darmaji leumpang ti tolonjong. Neruskeun lampah muruk kerajaan. Duka kerajaan nahaun da teu disebutkeun ku nuneangna. Ukur apaleun yen anu keur disorang teh kerajaan alam siluman.
pedah ku ngalaman aya nu megat ku jalma-jalma anu disebakeun ku manehna. Pasti ieu teh karajaan embah anu jadi sesembahan manehna. Kitu ceuk pamikirna. Kabenar mantog teh Darmaji montong kakarayapan wae nam kegancang buta kalamangsa bebentak kecuragan Darmaji bari ucap-ucapanana angger sugal garihal. Laju buta kalamangsa najong di bujurna juragan Darmaji. Barang juragan Darmaji anjog ka simpang tilu, jug-ujug aya anu ngagegero. Sada sora lalaki anu teu sangli deui kana sorana. Sada sora bapana. Atuh juragan Darmaji teh langsung ngaliuk ka lebah datangna sora anu ngagegero. Ari bre aya tangtungan bapana keur mencrongkeun dirina. Sentuh ke jantung juragan Darmaji ngaledak lir eureun endagna. Laketei hatena ancur lir di sawiran jadi mang pirang-pirang kalakai anu kumalayang kaanginkeun. Bapak segruk juragan Darmaji ngaguk mudalkeun ka nyeri anu nyasaak hatena. Karumasa jadi anak durhaka nyebitan sanbarina. Hatena beuki nyautan ku kabeurih anu taya hinggana. Lalakon manehna anu katukang ngadadak nyiksa nguak ngawik pangrasana. Aing mah teu boga anak siga sia, manusia durhaka anu geus ngorbankeun bapana. Lain anak aing anu kitu patut mah. Bapana juragan Darmaji kekepehan mung disebut bapak. Sanggeus kitu ngan belewer wae maledog juragan Darmaji ku batu seukeut. Kalayan meneran pisan kana bungkul irungna. Tobat bapak hampura kuring. Juragan Darmaji koceak dengek. Lai nyeri ata alatan di baledog. Tapi anu leuwih nyerieun mah ku kekecapan anu jadi bapana. Mun kongang mah hayangeun ngarawu dampal sukuna. Hayang jumrit menta diampura. Tapi alam siluman beda jeung di alam manusia. Manehna teu bisa kukumaha. Nah mantog Darmaji, sia nganduna grandag wae leumpang teh. Deui buta kalamangsa bebentak ka juragan Darmaji. Bari habak deui sukuna dipake najong bujurna juragan Darmaji. Tolonjong juragan Darmaji ditolonjong. Tapi memeh miang deui manehna ngaret heula ka bapana. Seredet hatena peurih alabatan digerihan. Hatena lir anu ditojosan kumang pirang ruruhit anu sareukeut. Nyeri lain dikieuna. Juragan Darmaji jumarijeg neruskeun leumpang nurutkeun kana parentahna buta kalamangsa anu hantem bebentak nitah gancang. Awakna beuki rampoh poe taya daya. Hatena rajet teu puguh rarasakeunana. Pipikiranna lumantung ka alam katukang. Alam di mana manehna masih rumingkang dina kajujuran jeung dina kaimanan ka pangeran. Najan hirupna balangsak tapi kanyah indung jeung bapana salawasna mere iuh-iuh kana sanubarina. Nafsu anu ngaberung hasrat ku hayang beunghar nyababkeun datangna rewas iblis. Harewos anu pinuh kumang pirang pang bibita. Antukna Darmaji ti belesek kana leutak kahirupan anu ngaleugeudeuk kumang pirang dosa. Bapana pagawena
jeung sababaraha urang anu dikenal ku manehna nungtut dipake wadal ka embah ku jalan disulurkeun. Darmaji montong jung ka dieu mending jung geura mulang geura balik deui ka alam anu saestuna. Kula oge kaduhung geus kabaku sakaba-kaba basa geus rek anjog ke jero kerajaan ayeuna ngagorowok ka Darmaji. Kecap-kecapna mer pepeling ka Juragan Darmaji. Ret Juragan Darmaji ngareret kanu tadi ngagegero manehna. Anabre aya saurang lalaki keur ngagogoler. Huluna dipake ganjal tihang saung. Panonna burial buncrik dan kenyeri. Tina sungut tengah bulai getih hirup. Juragan Darmaji celeumeut. Jantungna daligdug teu puguh wirahna. Geuning anjeun make ngalaman siga kitu. Kunaon eta teh? Juragan Darmaji tumanyakan tadi ngagero manehna. Sabab eta jalma teh kaayanana bet mata kuatir. Huluna dijieun tatapakan saung bari dina kaayaan hirup keneh. Darmaji ulah sarua jeung anjeun digebrus kana kamusrikan. Alatan ku pangbibita ti para usung esang na iblis. Kukituna mengpeung anjeun masih bisa leupas. Geura mulang deui ulah jungjungan ka dieu sabab anjeun oge bakal ngalaman seperti kula. Eta jalma anu dipake ganjal teh cumarita panjang lebar ka Juragan Darmaji. Manehna mere pepeling sangkan Juragan Darmaji ngaleupaskeun diri tina pangjiretna iblis laknatullah. Sabab lamun teu kitu Juragan Darmaji oge bakal ngalaman kejadian seperti anu kealaman ku manehna. Kula teu balakaya baraya awak kula lir kapuka ibunan kawas kapas kahujanan. Juragan Darmaji ngabiri-girig nempok ayan jalma anu cumarita ka dirina. Pipikiranna jadi mangprung ka alam anu baris kasorang. Eling Darmaji eling. Eta jalma teh ngagorowo ka Juragan Darmaji. Sanggeus kitu gelegek ngutang-utahkeun getih hirup. Tobat kaya kieu mah aing kudu mulang. Teu sudi teuing meunang panyiksa model kitu. Aing kudu kabur ti dieu. Juragan Darmaji gegerendengan. Hatena ngageter. Jiwana ngadarak soak barang nempo baturna menang sukses semodel kitu. Kurang ajar manusia belegug ning sia kalah ngahunted lempang burukeun buta kala mangsa lain deui amarahna barang nempo Juragan Darmaji ngahunted teu daekeun lempang. Atuh ceduk suku anu jebrag teh najong deui bujurna Juragan Darmaji. Ampun buta kala mangsa ulah nyiksa wae ka kula. Juragan Darmaji awakna kumalayang bakat ku tarik-tarikna tajongan buta kala mangsa. Laju ngagubra nang karak bengkang. Ampun 70 sugan hayang ditajong deui ku aing. Ngomong kitu na teh bari habak wae suku katurana najong deui Juragan Darmaji. Atau awak anu geus teu balakaya ditajong ku makhluk anu ngaharlung jangkung badag. Awak Juragan Darmaji kumalayang ka cida jauhna. Laju ngagubrak ngabebengkang dina jalaneun. Ampun Bapak, orang kieu rasana ari jadi jalma doraka. Juragan Darmaji nyegruk kanyanyerian. Awakna geus teu puguh rasakeuneun. Karumasa kenalkeun lampahna nu nirca nya saak hatena. Juragan Darmaji kahudang rasa kaduhung make geus digebrus kana pangajakna para usung esang iblis.
Juragan Darmaji najan awakna sapasiksa tapi ku tadi nempo anu nandang siksa manehna maksakeun ku maraya pudang kalayan basa buta kalmangsakeun langah manehna ngabertek lumpat ngajauhan ti eta tempat sanajan teu apal di jalan tapi Juragan Darmaji terus wae lumampah ngajauhan. Hei Darmaji, montong kabur sia. Da moal manggi jalan sing kabur oge. Disasa aku aing sia. Buta kalamangsa barang nempo Juragan Darmaji geus jauh tidinya. Langsung ngagorowok ku sora anu sada gelap saleser. Aing mah mending paeh wae batan kudu dibawa ku buta kalamangsa mah. Ka mana we nepina ieu jalan rek di sorang wae. Nu penting aing jauh ti buta kalamangsa. Juragan Darmaji ngomong sorangan bari terus leumpang nuduka ke mananjogna. Tapi basa keur dina kayaan leumpang bari ngumbar panglamunan ti kajauhan sadaya anu pating kotoplak sora aleutan kuda muruk ka palebah dirina. Juragan Darmaji anu geus leungiteun pangawasa leungiteun tanaga teu bisa nyingkah pikeun ngajauhan eta tempat atuh teu bisa disingkahan deui aleutan rombongan kuda anu keur lumpat teh narajang awakna Juragan Darmaji. Tulung Juragan Darmaji ngoceak awakna anu geus teu walakaya teh langsung dilayek ku rombongan kuda. Ceuk pangrasana mah Juragan Darmaji teh gogorowokan minta tulung. Tapi kanyatanana ukur sora-sora alawah euleuh teu puguh. Pun para wargi rupina cariyos nyambung anu judulna Nyupang bagian ka-10 dicekapkeun dugi ka dieu. Urang teureun heula di handeunan deulem sieun, urang tunda heula dina hanjuang siang. Gesan sampeureun dina waktu-waktu nu baris kasorang. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kalulubutan kalepatan sim kuring. Kalayan upami urang di parang umur anu panjang, enjing atanapi pageto, tiasa tepang deui dina kalajengan ieu cariyos. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.